nyaritakeun jelema nu morosot tina pangkat kawalianana jadi jelema biasa. Teu saeutik jelema nu diturunkeun tina pangkat kawalianana. Kos jadi presiden dilengserkeun. Jadi gubernur dilengserkeun. Jadi lurah dilengserkeun. Jadi kapolda dilengserkeun. Sarua wali. Kalengseran wali hiji bisa babil harpi ku pagawean-pagaweanana. Nu tatadina geus bisa lillah ku wali lil amplop. Tatadina geus bisa lillah ku wali lil parawanten. Nu tatadina lillah ku wali lil mio. Nu tatadina lillah ku wali lil umroh. Dan lain-lain. Morosot ku pagawean. Geus tamati heula. Nomor kedua morosot bil idhofah. Kunyalande babarengan jeung babaturan anu teu boga makom. Nyana kuari beda haluan. Tatadina masantren di pondok pasantren salap. Ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngaji sorop, ngelal ngasal. Ngadepong di pondok pasantren datang ka keleh beteung. Tuur hararideng. Pokona jadi bae nyantrina. Patul muin kuari di deuleu kitabna aya jangjangan. Alfiah geus teu kadeuleu huruf aslina. Takriran-takriranana geus anu langtung nu dengdek. Geus pokona mah komo mantek mah. Teu kadeuleunan naon hideung ku mangsi. Aduh, geus parah hebat balik ka imah. Atau emang dididik di pondok pesantren makan lain sakadar ilmiah, nu mantak ulah dimodernkeun teh lain sakadar ngejar ilmiah. Tapi ieu teh niru akhlak-akhlakul karimah leluhur. Nu dibaheulana guru teh nurutan guru kabelah dituna nurutan wali-wali kabelah dituna nurutan tabiin, nurutan sholihin, nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar ngejar ilmiah gampang. Naon hesena sih ngejar ilmiah? Tetapi pengamalan ilmiah nu mantak di pondok pesantren mah kudu dijaga. Ulah dibarengkeun jeung sakola, ulah dibarengkeun jeung gawe. Masalahna neuk ngamurnikeun memfokuskeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pondok pesantren. Imiti nu dikejar teh amil jurumiyah sorop, ngelal ngasal, alfiah, johar maknun mantek, fatul mu'in, fatul wahab dan lain sebagainya. Kemudian kuari geus bisa henteu gegeraan balik santri maka imah. Tetapi mulai ngamalkeun di pondokna keneh ge. Tasbih rutat tadina leutik jadi gede. Tadina boga hiji jadi loba. Bari jualan. Mulai di pondok nakene siep lain sekedar ilmiah, makin lila di pondok pesantren makin teu ngarasa bisa ngaji ku tawadu. Embungeun dubat debatnya nama balik ka imah teh kadeuleu ku balerea di santri-santri di ustad-ustad belahieuna di kiai-kiai menang saha eta. Janyana nama henteu dibere gelar ku guruna. Sugannyana dinobatkeun sebagai ustad jah henteu. Sugannyana teh dinobatkeun sebagai kiai ku guruna jah henteu, malah disia-sia ku guruna. Henteu aya di kitu naon dikaluarkeun kemudian dibere predikat ieu adalah buya eueuh.
santri mah balik ka imah kita berangkat sorangan modal ke saya di pondok pesantren kebal bagus budak teh masyaallah yen pondokna ge tiang awi tiang kayu geus hayang nu bagus-bagus besi garusak keikhlasan wariti mimiti boga santri 2 3 4 5 10 20 bagus sayeuh bae keluar ke masjid keluar di masjid ka imah ka masjid ka majlis kitu bae pagawean santri mah aya nu paeh bae nyala teh muludan ngariung eta bae pagawean santri terpisah jeung karamean-karamean nu saja naik anu tatarina mamang jadi ustad naik deui teu puguh karusaha nu naikeun meureun jadi kiai iraha nyana di naon kitu ngaranna dinobatkeunana nu nyaho Allah nu nganobatkeun sebagai kiai teu puguh karuh lisan manusia ka nyana ngamama-mama saha nu nitahan eueuh henteu dimusyawarahkeun jara di universitas kudu gitu kumpul indung bapana kabeh naon garang-garangna di wisuda dibere Quran di luhurna disumpah dibere topi miring buntutan iya hasil wisuda santri wisuda dek naon hartina di wisuda ieu kadituna bakal acak-acakan mah tanpa ya wisuda lulusan santri mah geus cicing di imah kudu rapih masyaallah urung di lembur eta ku ayana eta ustad anu tadina sulit urusan nanyakeun wudu aya nyana jadi rarapih masyarakat wuduna nu tadina teu bisa salat syarat jeung rukunna barang aya nyana masyarakat rapih pengajian-pengajianana dibuka ku nyana kalawan ikhlas hurung lembur eta teh 10 tahun ditata kunyana menata diri jol pilkada dimulai datang kandidat bupati silaturahim haletik rahim mulai camat jeung lurah datang payai enjing bade aya pa bupati ka dieu bade silaturahim mangga datang boh ajudan-ajudanna mawa jeruk apel mawa cucu kadu luar biasa ngobrol kieu Pak Kiai maksudna si sajabat silaturahim kan nagara teh keur acak-acakan Kiai ngabutuhkeun pamimpin kula terpanggil lantaran itu teu beres ieu teu beres insyaallah kula ge deuk siap teu beres teh aya nu dibutuhkeun Kiai mah doa Kiai doa itu mah kitu hungkul Pak Kiai ieu masa kadal awalan bae insyaallah kula ka dieu deui nya mau sasalaman guriwa 10 juta Kiai ngahegak biasana nyalateun 50.000 ieu mah 10 juta waduh ieu mah bisa beukeum meuli mio cak Kiai robah Kiai mulai menang seminggu 2 minggu sebulan kapanggih jeung camat bupati iraga dede lingsem tak Kiai nanyakeun kedatangan bupati deui mulai bupati hatur salam calon bupati hatur salam berikut jeung ketua partena Golkar langsung kadinya deui silaturahim ajudanna datang deui waduh irungna beukah kaciri kuari meuli nyana motor beat
langsung datang calon kadinya calon bupati. Alhamdulillah Pak Kiai parantos kenging nomor hiji pasanganana alhamdulillah sesuai jeung hasil istikharah Kiai Fudoli. Gawe Kiai Fudoli ka istikharohan kos kitu. Nah naonan jeung hayu ya Allah. Aduh, lainnya nabaya sama para kiai ialah hasil istikharah. Istikharah. Alhamdulillah, na ieu mah pada waktuna tanggal sekian, na ieu kiai kengan sateacana ieu mah kiai lantaran bakal aya kampanye. Nah ieu kampanyena 3 kali di dinya kiai mah diperlukeun teh naon doana bae, kana ka panggung sakadar ngadoa bae kiai. Teu aya nanaon kiai mah sakadar doa insyaallah ke dijemput. Mangga. Waduh, masyaallah. Ke sateajan itu pertaran kampanye kiai supados kabumi heula ngaos Yasin. Supados dipimpin ku kiai, supados hausil maqqa. Qala maqqa kutubu jaddin qala. Ya Allah, dijemput kiai. Oh, dibarengan ku Habib Rozak kok. Oh, kiai di bupati calon bupati hadiahna ge ngageleger ila hadaratil nabi. Geleger. Sasarangan urang ngawas Yasin, tilu balikan Fod. Tilu kan? Tilu balik bae ulah seueur-seueur supaya hasil maqsubo. Mulai hate pindah nu tadina berat ka santri, kuari berat ka kandidat. Allah memperhatikan, ya Allah karim terakarasa ku urang. Pindah urang. Morosot tah. Ngaranna morosot eta kos kitu. Mulai milu di luhur panggung, hidup. Cek lu dihandap, paeh. Ajar darurut bae jelema padahal mah disagigireun manu paham. Aduh, nganya-anya ngadeudeudeuh. Baheula di pondok pasantren mah teh dipaelu ku sasaha ge boro-boro kandidat tatangga ge nyengserikeun. Kuari geus berhasil aya dina rel Allah, geus bisa ikhlas, geus naik kuari dikiaikeun meunang ngawi sudah Allah langsung secara gaib. Batur kabehan nyaikeun dijual ka kandidat teu karasa eta kos. Rugi ka bina-bina, geser ka cinta. Tadina resep ka ilmu syariat kuari resep kanu nyekelan politik. Kanu ngamainkeun politik bari teu bener dina politikna. Dibabawa ku bupati sakadar jang ngadoa. Yang pencitraan unggal lembur urang unggal daerah milu si kiai eta harapanana sakadar motor sakadar mobil ngageser si kiai tina pagawean aslina wa iyyaka an tardha bi sobati saqitin kade ente ulah suka babarengan jeung jelema anu teu boga pangkat menurut Allah. Ente bakal nafatan hal tuqadran min ulaka wa tahkira, bakal morosot pangkat ente, bakal jadi hina menurut Allah gara-gara babaturan. Terlena kuari terus-terusan jeung bupati, terus segala rupana bahkan menta posisi hayang jadi MUI. Eta geus parah jasa tamah, parah jasa geus tamah kadinya mah. Hayang teu dimuimah lah, ieu mah hayang sakadar kikirimanana bae, jangan lupa jangan ge ngadalil ka bupati sing ade kacang ulah poho cangkang. Aduh, senyum-senyum bupati. Cek bupati orang sakitu doang kiai malah teu jauh ti berkat. Ngomong hate leutikna ge bupati ge kos kitu.
orang Kyai sakit itu doang nyingserikeun kiai eta bupati komo gubernur komo menteri ngageser nyana karesep jeung pagawe babaturanana anu menyolong hate kamari mah kong ngeunaheun mun maca riyad ku ari mah kota betah kamari mah kong ngeunaheun mun maca sapinah ku ari mah kota betah kamari ieu mah nikmat amat mun maca tagrib ku ari mah teu betah kamari ieu mah teu daekeun nyana maca koran ku ari mah ngalanggan koran ge Masya Allah kamari ieu mah teu boga HP ku ari mah BlackBerry tambah ku produksi Cina teh naon ngaranna nu ku ari nu anyar teh aduh nu hebat teh nu hampir sarua jeung BlackBerry anu si hayang teu kabeuli teh ya Allah ya Rabbi kamari mah di pesa kiai teh aya tasbih kaukaan jeung siwak sieup kadeleuna masyaallah ku ari mah HP dinu kanca HP dinu katu ya Allah ya Rabbi malah embung kanyahoan ku batur naon nu keur didengekeunana ieu nu make kaceuli teh naon ngaranna Asep aduh sorangan we teh kiai dijurui waseri-seri jebah heula manu seri sorangan teh nu edan koreng kiai ku ari edan ngageser kiai masyaallah gara-gara naon gara-gara babaturanana tadina jeung jelema ahli Allah ku ari mah jeung ahli dunia tadi man jeung ahli-ahli Allah ku ari mah jeung ahli-ahli dunia geus kos garari itu ngageser lain kandidat nu kabawa ku kiai kiai kabawa ku kandidat jeung memang kandidat mandek nari kiai jang pencitraan demi dirina kiai na bae boloon mantak lamun aya kiai nu kabawa sakaba-kaba kos gitu tunjuk rame-rame boloon tunjuk coba ku ari saurang bae aya kan di dieu ge eta nya na jelema Haji Pendi boloon eta nya boloon tu leutik nya nama aduh teu karasa kan ku kiai teh teu karasa kos kitulah kahirupan mantap sing hade babaturan sing hade ai can kuat lamun urang geus diangkat jadi wali tapi dibere kuat ku Gusti Allah ai tadi mah kakarake jadi solihin doang cai teh di steril cai teh di steril jadilah cai aqua di steril cai jadilah aku ari cai 2 tang di steril cai teh jadilah cai pam hasil steril asli nama teu bagus eta teh kos kitu bisa teu bagus deui ditenden lila bisa teu bagus beda jeung zam-zam mah aslina memang zam-zam teu kudu di steril ku urang nang Allah nyeteril beda jeung cai laut lumpat ka mana bage tetep bae cai laut kadatangan ku cai ti berbagai muara cai laut moal bisa ngahiji jeung cai muara pilihan Allah kitu kene wali Allah nu dipilih ku Gusti Allah cicingnya na di tengah-tengah kota cicingnya na jeung pamarentah cicingnya na jeung pedagang lantarannya nama diciptakeun ku Gusti Allah cai laut moal robahnya nama tetep bae asin bae kos gitulah perbedaanana aya jelema diangkat jadi wali Allah kahayang Allah aya jelema usaha heula ieu mah keur carita usaha heula melalui riyadhah melalui mujahadah melalui pertapaan dan lain sebagainya lantaran bisanya nyeterelkeun hate bisalah jadi sholihin kabelatin jadi wali ieu mah nu loba bahaya tapi lamun kehendak Allah mah murad ngaranna wah geus hese tah mah geus kajen kumaha ge hese dijaglagna wali lamun berpagat murad hese lantaran tambah geus kehendak Allah model cai laut geus kajeun ka mamana ge nya nama geus cai laut bae dihijikeun jeung cai mamana ge tetep bae cai laut bae moal bisa beda jeung cai menang steril ku urang kebal-kebal hideung aya bae kebal-kebal dicampur jeung jadi beda cai laut betul bisa cai laut bae zam-zam bae ilah murad lamun manusia diangkat ku Gusti Allah sebagai wali murad moal kaharti ku balerea
lantaran ke kadeleuna daharna biasa bae hesna biasa bae kadang-kadang tara tahajud kadeleuna tapi kan ai geus jumurod mah hese bae sebab lumayan lain zahir batin eta mah geus hese di luar pemikiran nu biasa hese tuturkeunana eta mah nu kos kitu mah maning manut bae ka nu kos kitu mah sebab nu kos kitu mah babarengan jeung saha bae nyana asin bae cai laut bae tah beda jeung nu tadi nu nang hese beleke hese deuk naik urang mah deuk naik ka tangkal kalapat teh pan ngoser-ngoser pan aya monyet bater datang ka luhur kos kitu eta nah ieu ge sarua mantak cek ka Kangjeng Nabi Isa kama kana Isa alaihi salam yaqulul la tujalisul mauta sing hade maneh ulah sok lulungguhan babarengan jeung jelema-jelema parae atuh patamutu qulubukum ente bakal milu pae hate ente bareng jeung nu pae hate ente bakal pae gila cak nu nanya wa manil mauta ya ruhallah sasi nu pararae hate nu pararae teh saha gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha nu cinta dunia nu resep kana dunia etalah jelema nu pararae hate jelema nu hubbud dunya hatena paeh urang nu endeu ka Allah dilarang keras babarengan jeung nu paeh yakni hubbud dunya kabawa ente ka jeung kumaha kakara ge urang di ustad geus didatangan ku kandidat paeh sia ayeuna datang mah ka imah urang atuh masalah janamu ieu hormati ku urang milu ulah urang kakara ge dek engkeut-engkeut teh ku Allah kamari mah di mamang-mamang ku ari kakara aya hiji dua nu nyebut ustad kemana tad lumayan tah nanti Allah tah ustad ieu bisa gugur deui ustad dia awas ya asal babarenganna salah bae ieu ustad leungit ya haju bae bener bae barang milu jeung Golkar di tukang di luar ngarobrol mantan ustad manya ustad mantan mantan ustad ya Allah ya Rabbi sia kunaon nyebut mantan kiai kasih eta baheula mah nyana teh ngaji ku ari mah henteu baheula mah aya santrian ku ari mah henteu baheula mah sok daek ngariung ku ari mah henteu mantan berarti geus teu daekeun barang cacampuran jeung itu nah ieu la tujalisul mauta fatafuta mutu paeh qulubukum hate maneh gila wa manil mautazahan nu pararae hate ya ruhallah ya Kanjeng Nabi Isa gola jeung Kanjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha jinna nu cinta dunia pae hatena sedengkeun urang mah nikmat jasa babarengan jeung jelema nu cinta dunia babarengan jeung camat tiis kada hate sebab dahar pan urang ditraktir bae babarengan urang jeung Bupati Komobu aya terasa terangkat derajat urang cak nafsu urang babarengan jeung nu sugih babarengan jeung ahli dunia teh aya urang teh egosetik mah eta teh dihapus ngaran urang nu tadina mah geus berderet di kolom solihin kuari ngageser tolihin jelema toleh kuari mah ngageser ya Allah ya Rabb ngumantak hese jasa kuari neangan picicingin wali teh ya rijalal ghaib qabla itu nuqoba nujabang oropa asaib qabla itu na rijalal ghaib nuqoba rijalal ghaib nuqoba wa asaib qabla itu na wali abdal ieu hese jasa ieu eta mapan nyaon garang-garana gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae. Teu menang kosong. Ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae. Mungkin bae ketika Banten kosong dicokot ti Yaman, mungkin bae ti Irak, mungkin bae ti Pakistan. Ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri. Bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teh mah dicokot diri itu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy bisa kolot bisa ngora mantak ulah kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mayer tahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama nyana datang ke ka ustad nu kakarak muka pondok Assalamualaikum saking ngobrol we ditanya, ya ki di mana? Wah, ki mah itu di gunung. Gunung mana? Gunung langit.
Pokoknya di langit gunung ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama. Pamit nyeleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate. Kayak ngomong datang deui nyana ka kiai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kahayang nyana be rupana dan lain sebagainya tingkahna. Kayak datang ke pejabat, sarua nyana mah terus bae ka pejabat ke datang bae. Dengan rupa nu beda-beda, yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar. Terus bae nyana mah berubah-ubah. Kumaha nyana bae eta mah utusan Allah. Kos gitulah. Nah, eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena. Dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena. Nyana mah bisa hiberan. Deuk ka mana bae hiber ngan nyana di titah ngurusan provinsi eta. Masyaallah, lamun urang jaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu. Saha nu ngangkat-ngangkatna aya biasa. Biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nukoba di mana, nujaba di mana, uropan di mana, aswaib di mana, rijalul gaib di mana, abdal di mana. Nah, eta teh akan ngabogaan tempat khusus, tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus, kelantaran urgen. Ieu mah lain kudu di Lubnan, kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi. Gitulah dunia kewalian. Nah, etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia. Jelemana nu mana layaripul wali illal wali. Eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali. Kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan. Dina zahirna mah seperti kitu, horeng batin namanya nama eukeur di anu. Batin nama keur jeung Allah. Urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti. Urang kuari keur cinta jasa ka awewe. Urang keur mabok kepayang, masyaallah, barang tes pertemuan kalilipan mata. Anak pemajikan teu kadeuleu nu kadeuleu itu bae juri gitu. Waduh, pohara jasa leng-lengan. Pohara. Geus eueuh sadetik poho ka manehanana. Nah, kuari urang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu. Berang babaturan babarengan jeung saha hate maka ditu. Dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu. Komo urang deuk asup ka WC mah. Si itu jasa. Barang orang ki atuh dicekel si itu nu kecekel. Mulai ya mengarah ya. Kadi itu bae. Nah eta keur carita cinta dunia sama urusanana. Kuari eta dieuweukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate. Urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah. Zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi. Nah kos gitulah carita karesep. Eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur berbagai tafakur. Sakumaha nu biasa urang arahkeun deuk dikaallahkeun bae Gusti awak abdi teh di urusan ku abdi ge horeng hakikat mah nu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah. Ku abdi dipandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi deuk diurus sesuai jeung aturan Gusti. Mantap Gusti teh boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang dipandian ku urang. Mulai kuari ndek ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh. Terus be urang Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat. Kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti. Kuari Allahu akbar nu Allah akbarkeun horeng Gusti.
anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyahona urang kana ieu salat zuhur teh ilmu horeng ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuh nanaonan kuari geus teu kudu make usoli acan da geus aya di jero ilmu Allah kakaler ka kidul ge moal kaluar tina ilmu Allah urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah geus urang teh asa pamere Allah lain urang Allahu akbar ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodoh na ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim berikutna alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu akbar ka dia ilmu ka ditu ilmu Allah ka dia ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae ku eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana atuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah bisa nyumput urang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abdi teh teu bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus itu nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikeunlah urang terus nujabanu qoba uropa asoigos jadi wali abdal misal ieu wali abdal mah mun ka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belatur jadi mukhtar naik deui ka ditu jadi imam naik deui jadi kutub sepanjang masa kutub aya bae sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji ngan ke kakutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon ngaran jalul gaib aya kutubna nuqoban nujabah kepala aslina kutub engke hiji ieu jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih eueuh saeutik-eutik acan hubud dunya eueuh saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknya diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala eta geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik bisa merosot geus jadi bisa merosot atuh komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan sok babarengan jeung jelema nu pararaeh saha nu pararaeh teh nu hubud dunya patamutu kulubukum bisa modar hate mah mengasingkan diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang cukup baelah magahan santri ka majelis ka masjid teu daekeun cacampuran kunaon teu daekeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran geus teu bisa lain bagian ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayana bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajan teh disengseureikeun ge
tapi ternyata aman. Di samping aman manfaatna gedean nu kos kitu. Jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya na ku cicing bae ge jelema nurut ke agama. Kok anu ngider bae mah? Lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah. Hayang gabeuli eta teh rodana opat teh gede deui. Kamari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas ngeunaan bener kan pud karangkas luhur. Aduh masyaallah karim. Urang jara rauh jasa ieu ka beberes batin jauh jasa. Nah, ngeunaheun ku ari mah Allahu akbar. Lain Allah nu maha agung ku ari mah. Di balik Allahu akbar aya nu ngagerakeun. Eta teh karasa leuwih luhur deui nyaho ka Allahu akbar meunang ti Allah. Kajaho urang teh pamere Allah. Mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan. Terasa jeung Allah Allahu akbar. Leuwih luhur jasa tah mah. Tuh dimimiti urang menata salat. Sok nu rapi Allahu akbar Allah nu maha agung. Sok sedekapna sing rapi diatur ku Fatul Muin. Sok gerage ruku Allahu akbar Allah maha agung. Tama salat TK tama kos kitu. Paud bisa. Tapi kan urang kos kitu ge teu bisa. Salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa. Urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu akbar seakan urang aya nu ngager mentak hampang salat eta hampang. Ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsir nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu. Oh nyahona ka dieu teh nang pamere Allah. Berarti Allah mah geus leuwih uning ngajasa urang takbirna ge ieu nang mere nyaho Allah. Tinggal cak Allah bener sia kos kitu. Tinggal kitu doang. Ketika takbir urang salah, lain kos kitu nang minata aing mah. Tuh kan? Nah, antara iya dan tidak jeung Allah teh. Nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititaku Allah. Ketika urang teh akur lain. Mentak salat urang mah asana lain gitu beres. Urang mah dilain-lain ku Allah. Mentak cek Kangjeng Nabi, kam min shaimin. Loba jelema nu puasa. Lapar, dahaga, hakikatna mah teu puasa. Kam min musallin. Loba jelema nu salat. Ungkug-ungkugan luar biasa, pohara jasa. Malah ngagero-gerokeun jelema, "Woi, salat." Wajib pendi mah komo. "Hei, salat sia teu salat bener neraka sepugunya anu ka neraka." Kamin musallin loba nu salat ungkug-ungkugan capek, hakikatna mah teu salat. Urang mun jahita zahir mah kos kitu bae. Taikeun supaya ngeunaheun. Kumaha carana? Ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia. Sakitu bae. Barenganlah jelema anu cinta akhirat, barenganlah jelema anu ahli Allah. Urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa kebel-kebel mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal. Kakarag sakali mah biasa bae, dua kali mah biasa bae, tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena. Pokos urang ayeuna babarengan bae jeung bupati kaluar tah urusan korupsina. Moal kebel deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemenna dan lain sebagainya birokrasi kieu dah. Urang babarengan jeung ahli ekonomi. Atung kege kanyahoan dagang ieu kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ka ieu oh berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu kene urang deuk ka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena kaluar oh kitu gitu kamana hibarna ieu Nailah la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila wa manil mauta. Jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah bae. Hakikatna mah bae eta.
jadi urang lamun jelema-jelema nu cinta dunia eta teh para rae geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu paeh geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur urang ieu ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam almar'u wallahu a'lam bissawab